engke salat Idul Fitri malam takbiran isukna salat Idul Fitri entah gitu datang ke orang jadi ginding luar biasa. Ayah hadis menyatakan man fariha bidukuli Ramadan haramallahu jasadahu minan niron. Saha jelema nu bungah kusab datangna Ramadan haram jasadna kana neraka. Di urang mah eta hadis teh geus ngalembaga jadi pagawean. Coba tingali sabulan 3 bulan maneh Ramadan di tiap masjid diramekeun ku nyambut Ramadan ku doa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Sabulan satu acara Ramadan diramekeun ku papajar. Sok sanajan kasih goreng anu protes atuh papajar mah eta mah tong diasupkeun asup Pak. Moal aya papajar lamun teh aya Ramadan. Wah, tempat make dogong mau hujanan ka palabuhan Ratu. Bunga, Pak, penting mah bunga. Eta jama bunga rek yang haripan Ramadan ngan memang ka bunga natong disarwakeun jeung urang. Meureun keur anjeunna mah naik dogong teh kemewahan luar biasa. Jalan-jalan ka palabuhan Ratu bari hujanan teh kenikmatan kebahagiaan. Da satahun sakali, wah macet nepi ge moal. Kenah teh nepi ge da bunga. Ari urang mah geus bosen digana pacamat. Ya Pak Camat mah entong naik dogong juga gitu gelo aja batur. Pak Camat mah ulah naik dogong. Pak Camat mah make bus, pakai travel, mawa anak buah ka Jogja. Nah, eta kapan gitu? Kapan gitu? Kapan? Oh gitu Pak Camat. Kapan? Ayo nu make dogong gitu mah RT. Bunga ya bunga. Atau